urang deui dina urang-urang anu mana obrolan ngalih video teh. Satasan dilanjutkan ya. Ulah hilap ka para wargi supados ka subscribe lainnya. Subscribe terus like atuh lonceng mah jadi sindret tah supados kapelantrang. Doakan urang teh geus aya dina YouTube. Urang teh dina YouTube ayeuna mah urang teh nu lalajokan itu ukur urang Garut. Sadunya di selama itu enak ngomong ada itu teh. Bakal ngerti itu Amerika itu bahasa orang. Nggak aja, apa diajar cara bahasa urang, karena budaya urang. Sabab urang teh kok kalau budaya, iya teh, ayeuna mah tema teh budaya. Budaya urang teh pan ieu. awewe mana-mananya kan. Nah, Budaya teh. itu Budaya awewe. oh, sih mah pernah aya buan, mun lamun padaya lalaki, mun kitu maksudnya nya. Ya, aku sing jelas kalau banget kejelas ngomong sing jelas. Go, Budaya teh kan apa anu budaya teh meureun hiji kabudaya kabiasaan hirup. Budaya teh kabiasaan hirup disebut budaya. Tangan urang teh anu jadi kaprihatinan ayeuna meureun urang teh budaya Sunda teh geus hampir naon jadi kasih dipujun ti euy. Jadi orang punya kamu yang bebasan yang ciri kayak itu pucara teh. Eta teh si urang teh geus loba teuing naon kitu campuran budaya anu ti luar. Rumah model tigo ge pan geus moal apal budaya-budaya urang anu bubun baheula ti warisan teh kolot-kolot. Punya tuangan kamu enggak tuangan. Tapi sudah apa karena tahu sama. Itu apa karena tahu? Terus apa? Tahu sudah bukan kata. Oh, atau paling pasti gitu sudah. Mau pizza tadi penyeng tadi gitu. Iya teh budaya-budaya tina menjadi budaya bahasa, budaya kehidupan, kaasup budaya kadaharan. Nah, eta. Ayeuna teh geus eueuh deui angeun lompong di urang teh. Mah ada ngomong nih. Ada ngomong. Bageuna mah pan urang teh lamun teh tahan teh. Ini kapipir teh. Nya. Nyokot talus lompong. Presiden teh ya. Ayeuna mah geus padahal eta teh kadaharan anu gigi na teh tinggi. Terus ka mana atuh eta budaya eta teh? Budaya eta teh geus leungit kasili ku jeung kadaharan anu modern teh. Berarti geus eleh proses teh. Nya justru eta tanu mata cing kuring teh rada geus aya geus sabab di urang teh di wewengkon Garut teh geus aya deui nonoman-nonoman anu degakeun budaya. Alhamdulillah. Salah sahiji di antara teh anu di naon di pupuan ku Kang Dani. Sobat cing kuring teh aya nya di onang ngajak maksudnya ka dieu urang hayang ngobrol. Beja kamu itu atuh. Nah teh Bakal ngakak berani kalau itu atuh. ada terus kudu bejakan dia. Oh lah itu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu Kang, ieu teh kadi obrolkeun beta Kang Dani. Man pindah ka dieu. Kasetnya Kang Dani tah. Kang Dani lain hayang apal ngeunaan budaya anu dek dihangkeun naon lain gitu nya. Kang Dani. Kumaha Kang Dani teh bukuan di naon Pusaka Rawayan. Naon eta teh? Tanyakeun ka ditu leuwih ka kuing. seperti apa? Makanya apa teh pusaka teh wajib atau Oh, sih mah kena ieu mah. ini mah yang mendingan pusaka Rawayan. Naon teh Pusaka Rawayan. Janten pusaka Rawayan teh salah sawios wadah ya. Wadah seni. Jadi wadah seni, jadi jembatan kamu memulai budaya Sunda. Tak kumaha bikin ka terinspirasi, bikin ka lahir namina teh naon teh pusaka Rawayan kumaha teh? Janten dari pusaka teh paling dan lamun dinu benda mah alat anu Gusti. paling jadi Rawayan, paling jembatan gitu kan. Oh, nyoman baheula mah di luhur mah jembatan teh Rawayan. Janten pusaka teh di dieu berarti pusaka teh dina budaya Sunda, yang Sunda. Terus Rawayan teh jembatan. Janten berarti di jembatan kamu nggak memulai budaya Sunda. Nah, ayo tadi naon wae kinten-kinten teh dimulai depan budaya teh seueur gitu teh. Budaya teh. Ya tapi kan naon wae teh kinten-kinten teh. Dina pusaka Rawayan pamitan di dieu dina kayaknya perguruan pencak silat dan debus pusaka Rawayan. Kalebet meureun budaya silat bela diri silat sareng debus.
panginten anu utamina. Utami eta. Tapi henteu panginten karena perguruan silat wae panginten sareng bagus. Tapi di dalam ieu gitu kan. Naon wae budaya Sunda. Nah, insyaallah gitu kan urang bangkitkeun deui. Kalau bat panginten dina hal oge dina katuangan-katuangan anu jadi budaya urang baheula gitu ya. Saya teh di Gombang geus dapeun angin lompong kan. Itu mah. Lain mana di wajah-wajah kampung eta lompong tah. Saya anu prihatin teh sebenarnya. Lain mikir mengenai kataji oge nya. Iya. Ieu bisa naon si Kang Dani bisa naon jadi ketua ieu naon teh bisa naon terus ngelolana aya reng-rengan atau punya lila. Eta goskeun ka Mana mana di ka dieu panangan aku tak mau ka dieu. Ieu mah ngajak kesalahan. Kita kita ka dieu kan tadi. Ya lamun tah eta ieu teh hiji etika jeung budaya. Salah berarti abdi. Lamun teh harus ka ditu beungeut teh kudu ka ditu kurang ieu mah ieu. Nah, tapi kalau mun pagi di sekolah sekolah yang mun pagi teh dengar ari bangun ka budak ari bangun ka nu lain. Tah, Tadi nanya, menggo nanya ka dia kana pun mata ali kieu. Nah, ibu tadi masih ieu. Tadi kan nanya Salah bisa kana dulu beungeut tinggo. apa waktu itu udah kabeh kurang. masa nanya naon. Teh atuh nanya naon. Jadi Kang Dani biasa ngepon naon ieu teh? Sarawayan. Sarawayan. Nah hanya lira akan disarang reng-rengan itu sareng samara kanca gitu. Janten pemidina wadah gitu kan. Dina wadah dengan organisasi atau paguyuban. Moal kesa dicekung punya lira. Wah, laras. Kedah aya reng-renganana di dieu pengurus Komunitas. mun eta reng-rengan udah pengurus aya sekretarisna aya bendaharana aya bidang-bidangna dan tah anu diutamikeun di dieu pagina dina reng-reng kerjasama Tim nanya. lamun bahasa Arabna mah teamwork nya Timur. Tadi tah upami aya anu misalkeun masyarakat Sunda anu hayang ngiring aut kedatang mana tah? Nepangan teh, nepangan tah. alasan penginten alhamdulillah dan penginten ieu engal kene di Garut mah dibentukna janten DPD Garut Mesa Sasihan. Ieu teh tos dibikeun ka Luhur di pusatnya itu nya. Mun janten aya DPP na. Oh, aya DPP. Terus DPP pusatna di Banjaran. Bandung. Pamungpe. Panginten abdi kronologisna panginten abdi teh pasien kepercayaan langsung ke pusat. Ku silaturahmi pengintennya da urang jalan kada silaturahmi. Andi kan Pak Gama bisa. Oh iya. Tadina silaturahmi keun kumaha aya kapercayaan abdi di AA Guru Haji Maulana. Oh. Haji Maulana AA Guru. Aya kapercayaan abdi panginten di dieu sama nyage abot kitu nya ka abdi teh sama abot pisan. Tapi kumagi abdi panginten di cinta kana budaya Sunda di mana asa cok gitu kan. Asa cok udah abdi teh orang Sunda gitu nya. Daerah Sunda Kira ya. aku mau memulai budaya Laras. barat. Banyak budaya dengeunnya. Tapi teh sawios nu penting mah budaya mana oge nya aya nu saena mah canap we. Tah Kang Dani dupi DPC disebutnya mau di DPD. DPD Garut di mana eta tempatna teh? Kalasan alhamdulillah panginten berkat pertolongan ti Gusti Allah pangintennya bagi urang mah di dieu panginten jalurna pangintennya dina kamaslahatan gitu. Kang Dani teh maslahan Jalurna dina kamaslahatan panginten urang teh niatna di nu sae. Abi teh dibabarikeun alhamdulillah. Jadi teh abi teh kalasan ayeuna teh paguron atau padepokan teh di Kampung Mega. Kampung Mega Sari. Mun kalasan anjeunna teh penasehat di. Penasehat 5 menit teh tanya penasehat. Tong disebutkeun. Disebut Jadi kabakawan. Tenang. Kahayang udah putih. Jadi tuh Kalau dia atau di rek orang Iya, Kang Dani target utamina naon tadi?
panginten ngopolakeun lembaga kasundaan eta teh. Anu utami mah panginten di dieu abdi teh silaturahmi. Silaturahmi. Kaduana panginten abdi teh di titik hoyong, istilah namanya ngajak sadayana. Ngajak silaturahmi nya di jembatan ieu teh sakarawayan teh nya. Dan hai urang sasarangan mulai budaya Sunda. Urang alungkeun dari silaturahmi kan. Sambil di dieu panginten misalna mah abdi teh rada ieu oge kitu nya. Ninggal panginten di luar ayeuna misalkan aya para pemuda, para kumaha katinggalna seueur anu ngahilakeun kana budaya Sunda teh. Oh, juga ieu persis ya. Geus aturan Dina lagu biar wae. Ya tamang kumaha carana gitu kan. Sangkan di dieu para pemuda atau anu panginten ieu teh supaya tong hilap kabudayana nyarira. Jadi supaya tertarik deui. Supaya tertarik deui. Aku heula urang sudah. Nah tadi teh urang nambikeun ka Jati kasih ku Junti. Ciri ulah rek ku cara. Eta penting pisan teh go. Sabab urang teh aya teh geus memang loba budaya-budaya kaluhur anu luhur, anu boga makna luhur teh geus dipopohokeun ku bangsa sorangan. Lebarnya sabab urang teh geus kateranggapan ku budaya-budaya anu di luar teh. Dina bahasa gimana beda? Dina bahasa Nya kumaha? OTW teh tadi tadi. On the way. Cik di bahasa Sunda teh kumaha cik? Cik Tuh abi mah tak tinggal terang oke Di kumaha. Sunda teh kumaha? On the way kumaha. Di bahasa Sunda teh kumaha? Lu kan sok macet OTW. Iya tahu sama. Aku OTW. Orang teh nyebutkeun tapi teu ngarti. Gitu. Maksudna mah ke jalan tas ieu da kudu nama. Dan kudu ditanya teh kok di mana? OTW dari. Bukan dulu ya. Nyaman OTW teh. Oh OTW. Nah, maksudnya kieu. Jadi urang teh ulah nepikeun ka urang Sunda. Iya benar. Tapi teu nyaho karena ciri diri orang Sunda. Jati diri Sunda. Diri Sunda. Kalau mata urang teh urang apresiasi ye. Setuju. Naon anu dilaksanakeun ku Kang Dani. Kang Dani sapara kanca, urang apresiasi ku urang. Namun memang urang nggak orang Sunda. Rumah seorang Sundanya. Tah upami misalkeun di Palawan ge aya hoyong ngagabung. Biasa Kang Dani. Biasa bisa terbuka sama sadayana. Nah, wae atuh pangintennya profesina. Da upami telepat mah saurna bade ngembangkeun oge janten pusat pengembangan budaya Sunda di dieu teh. Insyaallah mun eta anu di masa teh eta nu cita-cita mau kapayuna. Sareng anu sim kuring jadi reueus mah Kumaha teh? aya upaya cenah di reng-rengan Kang Dani teh hoyong balikeun deui budaya-budaya buhun kaasup dina pakakas tuh. Pakakas teh model aya depan urang minum ku gelas. Peralatan beureun. Nah, Kang Dani mah geus nyieunna ku batok, Bu. Jadi ngopi teh dina batok. Kopi kabaheula. Raosnya kan dia. Bebas kimia mah tuh. Nya nu matak kata itu kan budaya-budaya luhur anu aya di bangsa urang tapi geus beak gitu sebenarnya makanya teh nya geus dikat urang teh. Eureun maksudna gitu. Kadang ieu soalna mah sono kene. Dan panginten ieu teh da jalanan watos. Tapi urang teh sekali iya bener. Teh nya kapayuna deui. oh Seueur. pan kita urang ngobrolkeun ngeunaan silat ya. Ngeunaan tebus nya. Ngeunaan budaya-budaya di sana ya. Malah lagi panginten sahabat seni pungkas ya aya lagu naon anu oge bahasa Sunda nya lagu nate telolet. Nah, Langsung sama tuh. Langsung lain maksudna teh telolet teh pikiran teh dari itu ka dieu. Nah, gitu pan. anu hatinya kayak Ya, gitu tah. Aya nu urang balikeun deui kana tembang-tembang Sunda we. Nya malah teu kasangateunnya laguna telolet. Alah.
Waduh dari ukur deka badur deka dulur asal ngecap asal nyembur janji-janji daya gugur uing bagi ngetang dulur kade hiu tongkang kabur disingke anjir kubur disiksa di jero kubur munawadur